Bah, Ambu, saya pamitnya. Assalamualaikum. Surat. Assalamualaikum. Ambil teh shopping, Mbak. Abah keur naon? Homi. Surat naon eta, Bah? Ah, mana cik ambu yang bener? Orang baru nanti mana? Astagfirullah. Abah naon ieu teh? Abah di PHK? Kunaon keur di PHK, Abah? Gusti, astagfirullah. Jalan-jalan ka Cibodas. Ninggali imah nu sae, apal urang loba hutang. Kadon leungit eta gawe. Aya manuk di Cikoneng naik kancang pisan. Saha oge sih anu naik biar kalau cobaan. Ka laut neangan kapal nate cemprengse. Urang mah tah hayang apal, maneh kudu boga gawe, Bah. Bilang deur jalan leueur di teh mata peudeut. Di abad keur ieu, amun tong ngarudet. Geus ah kumaha Abah? Mun Abah kitu wae mikirin ka isuk teu meunang gawe. Ambu rek indit di dieu. Rek abdi deui. Teu kudu. Selesai. Halo? Halo, Net. Jemput di hareupeun imah. Si Abah jeung si Ambu garandeng wae. Ya tuh orang kadinya orangnya gabut dah. Nya. Kunaon sih? Ini jempling wae. Teu kunaon. Ai bieu cek mana deh mah kunaon nepikeun ka baeud kitu. Kata si Abah jeung si Ambu di imah gontreng wae sabab si Abah di PHK ti gaweanana. Yeuh nya dengekeun cek urang. Ngalah haur dinu hese rek dibawa ka Kuningan. Geus tong di pikiran wae ngarako heula meh teneng. Jalan-jalan ke Jakarta Timur. Nah, geus bareng jeung babaturan. Jeung beli rokok mah duit hambur mending duit teu pake jang jajan. Geus tah sok nu urang heula. Pian moal abi mah. Sok puru cobaan heula ngeunah da ieu. Mana pasti dadayeun. Iya. Ka Jakarta mau peuyeum nate diboboko karek balik jam sakieu bari nate bau rokok. Hindu ngomong teh ayeuna didengekeun nya. Si Ambu rek ka mananya wayah kieu?
Mana ya lauk teu meunang-meunang aing mah. Eh, si Sheila aya naon tumben nelpon? Halo Neng, aya naon? Halo Abah, dah jara balik heulai. Ah, nah bet ayeuna kan ieu pan Abah teh keur mancing. Ya si Ambu teteleponan tapi teu nyeun saha. Tapi juga nama lalaki. Ah, mak nya aya lalaki nu daekeun jeung si Ambu. Sakitu goreng adat jeung paripolahna. Mending Abah balik heula. Ah, nya atuh nya Abah we atuh ayeuna nya. Ya, Mereka mana Neng? Ini geus rapi gitu. Mau kemana-mana? Rek genit jeung saha emang? Aya surat eusina gunting, guntingna teh anu si Tatang. Cik bere jalan ka simkuring, ya akang nu kasep Tatang. Eueuh menilai kayak gitu. Si Asep indit ka Tegalga balikna teh make kuda lumping. Ya jelema meni balaga. Tong loba ngomong dieu jeung aing. Bae we kumaha aing? Arai sawah nyesepina euli sarena ditean teu sae eule atuh cik tinggal eta duaan ka sae. Neangan ngambetan ka Cibadak balikna neangan Jamil Batu. Pas wae eta jelema da salaki urang mah teu kitu. Apa ngaleng teu meuli sapatuna teh warna bodas. Nyerahkeun pisan kadang ku batu geus asa urang karoken. Si Sheila nelpon deui. Halo, Say. halo Ndep. Keluar yuk. Urang janggar di imah rek dahar get teu nafsu. Si Ambu kanyawa salingkuh ku si Abah. Sok atuh dek ka dieu atau dek dijemput? Jemput we hehe urang teu boga motor. Sok atuh tungguan urang kadinya. Nya, ka mana ya Ndep? Nah hajol teu ka dieu. Geus salah hayu urang kieu terus ka jero. Ya atuh. Mawa ganja dina misting, meulina teh teu dibayar, ieu komun teh nu kuring, ieu saha budak anyar. Beli buah ka Cimahi, buahna teu amis pisan, ieu babaturan abdi anu ngaranna teh Sheila. Mohon abdi Sheila babaturan Amerika. Isuk-isuk ka Cipatih, balikna meuli gorengan. Pohokeun eta kasedih urang nombok bebarengan. Jalan-jalan Pak Cileunyi balik emang mau babatok. Ameh poho kakak sedih. Kaslah hayu orang mabok. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Astagfirullah. Kacikone nangan jambu. Jambu nate bijian. Tan singali budak si Ambu balik-balik geus leungeungan. Ih dasar, dengekeun heula. Duh, kenapa sebut balik budak? Astagfirullah. Gimana ya? Ya, kalau ngomong tuh didengenya. Mancing sebenarnya utang wae. Kan ini halus kieu euy. Wah, ini beunghar di jalan bogaan aja. Allah, aya duit mana ge? Tiga nama dia alamat imahna. Berangkat itu ah.
ya sareng gunana. Mumun abdi kayak periogi naon. Punten ibu tadi teh abdi di jalan ngihan dompet ibu. Jadi pas abdi buka teh aya KTP ibu. Jadi abdi bade ngulangkeun ieu dompet ka ibu soalna juga nama berharga gitu dompet teh. Oh, alhamdulillah aya nu mendakan dompet abdi. Di dompet eta teh loba hal-hal penting jeung deui aya tiket umroh atau atuh Bapak ngingan abdi umroh apakah? Semuanya bu. Alhamdulillah. Aslina nya bu nya. Abdi teh ngajak urang kali abdi ngiringan. Mangga. Alhamdulillah ya Allah mimpi naon abdi sabeutingnya. Diliwatan di Cibatu, di Suluhan ku palapah sabab luna Sabtu Tulung menang ganjaran ti Allah. Alhamdulillah atas satunya bu abdi bade heula ya dompet. Aturan pisan ya bu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi sadayana. Urang sadaya nu jadi Mekah. Buka, coba istri kamu kayak itu. Mana makan di pikir ya, asal beda. Gimana makan beda gitu? Salah ya. Nya atau Ulangi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi sadaya. Nah, ayeuna mah tos leres. malah keras makanan kita pikir jika di Berlin atau ya mah. Dia mah ide tanah terbalik. Kadenya mah ya, bisa dibayar 1 juta ya KDW. Ini mancing baliknya. Siap, aman aja. Ayo kan, Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. sombong geus umroh mah heueuh nyakat geus tuh bos balikna ya tuh minggu deui jangan bawa urang geus balik ke tiluan Gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric, right? Ibu nuju naon nuju saya ambu Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangat